Ayeuna teh orang di sawah, kamar teh mang awen geus ngabejaan. Tareh panen sana. Urang tingali ah. Sabaraha poe ge meureun panen ya, tareh boga pare. Aduh, ieu tingali mending ka gambrung kieu. Kumaha ieu teh? Menikah ulah ngabersihan, kayak orang telepon lah RT lah nya. Deh. Duh, mana nomorna di si RT teh ya? Oh, iya. Kumaha ieu? Aduh, ieu wilayah di dinya bika gambrung kieu, padahal tinggal itu. Susukan gitu ka ciri. Bersihan ah, tayangnya orang ke dieu ya, ke ningali sawah ya, ieu menika gambrung kieu ya. Ayeuna ulah diisukankeun ayeuna. Heeh, nuhun. Nah sawah ge kieu kene geuningan. Kumaha ieu? Karek rameteun ngomong terek panen. Ah bener tuh balik gimana informasi teh ya. Mana nu gaweananya ieu teh? Ngurus sawahna mana Ya itu kan ngurus sawah teh. Mana? Oh tuh. Keur molor jelema teh. Yuk orang samperkeun. Udang, sare wae. Mawen kumaha ieu teh? Kamari ngomong cenah geus ieu, geus ek panen. Nah ayeuna can karek kieu ning ramaseun keneh pare. Tuh tingali barala kieu pare teh. Nya ramaseun, nya barala. Kumaha gawe teh? Cicing. Ieu keur emosi ieu. Teu bener ya ngurus sawah teh. Lamun ek diurus-urus, lamun moal bikeun ka batur. Ujug-ujug nyarekan. Angin, hujan. Heuh lamun moal bikeun ka batur, puguh batur mah rayangeun. Ngurus sawah teh cicing. Ieu teu bener ieu nu gawe teh. Cicing. Lain mun moal dibikeun ka batur, sanggup keneh teh ngurus sawah. Kek. Itu sawah nu mana? Ieu mah sawah kuring ieu mah. Menang nukeran jeung radio 2 ban. Kuning genep, ieu mah nu abdi ieu mah. Jadi teh lain nu kuring ya sawah teh. Sanes atuh. Si Mamet itu ngomong di Met. Bapak, tadi abi kikian ka bapak teh ngabejaan. Heeh. Bapak na emosi. Tuh, sawah bapak mah itu nu Mana? judi arit ku Mang Awen pali ditu. Heeh, hampur artinya Mangnya. Sare dia. Urang kali teh aduh. Ampun.